monyet tinggun tayang dina tangkal nerekel jalu bikang jeung anakna sukan-sukan rarecet ting calakruh ting calekroh ngakanan manggunu asak terepeh kocap aya anak monyet nu nyorangan garetek kulit manggu pirang-pirang dihakanan diseget dipicenan sabab pait karasana molelel katenjoen ku indungna dicontoan dipesek nu dihakan eusina anu barodas amis teh geus kitu mah anakna ngarasa bunga nyerengeh aya manuk euteup dina regang dahan cineten ucing ngintip ngadepong asoy-asoyan si emeng sanggeus deket dirontok arek dihakan bermanten ucing sial tigebrus dasar keur naas kusuwe hanas ngintip ti tadi geus lila pisan karenyeng kari kalah tigebrus cilaka si emeng kabeneran ku jalma anu rek nimba katangen ucing diasongan timba ditulungan nyanggereng pek ditarik ati lalaunan dikerek geus diluhur si emeng gancang jeleng luncat ngelemes uang eongan nuhunkeun kanu haat geus ngerek tadina mah disangkana eta jalma rek goreng